anak king panglurah jeung simbar kancana. Ayeuna yuswa abdi parantos sepuh. Nagara ieu kudu aya nu ngagentos. Panglurah hidup kudu ngalakonan tapa di gunung betur 7 bulan 7 poe. Sangkan hidup jadi wijaksana sarta kuat minangka calon raja. Rama, abdi siap ngalaksanakeun anak sajana berat abdi bakal satia kana parentah. Rama, abdi bade tetep aya di nagri. Abdi baris ngajaga rahayat bareng jeung salaki abdi, Patih Palembang Gunung. Mun panglurah rengse tapana, anjeunna bakal jadi raja. Kuring tetep ukur patih wungkul. Henteu aya jalan naik derajat. Iwalti raja singgahana dipicen samemeh panglurah mulang. Centang barang, sing eling, isukan raja bade moro kaleuweung. Waktu kitu mangrupa kesempatan urang. Patih, naon maksudna? Ulah ngadugikeun bade maehna raja. Eta pisan. Lamun hasil, hidup bakal ku abdi diangkat jadi patih ngegentoskeun abdi. Pangkat, banda, kabeh jadi kegunungan hidup. Ingat, mun panglurah mulang ditapa, urang duaan moal boga daya. Pi raja teh junjungan urang. Abdi sieun tuan. Cicing, iya jalan hiji-hijina, hidup kudu nurut parentah. Ulah loba alasan. Ingat, kesempatan mah ngan sekali. Mohon tuan, abdi bakal ngalaksanakeunana. Aduh, moro ayeuna mata kecapean. Abdi hayang istirahat heula di hadapan tangkal ieu. Centang barang, sing tetep ngiringan abdi. Inilah waktuna, tapi hati abdi merengis. Baginda kacida percaya ke abdi. Hampura baginda abdi kapaksa. Hahaha. Ajeng parantos tiada, hate abdi ruksak, tapi abdi kudu tabah demi nagri. Wahai rahayat, raja parantos tilar dunya nalika moro. Ieu teh tos takdir Gusti. Ti ayeuna abdi nu bakal ngatur nagri. Rama parantos pupus. Sahanu wani ngalantarkeun nagri jadi kieu. Kakang Panglurah, abdi bakal ngadukung hidup. Sanajan berat, urang kudu kuat demi rahayat, jeung demi Rama. Haha, akhirna rencana abdi laksana. Gusti Panglurah, abdi anu nusuk Rama. Tapi eta lantaran paksaan Tuan Patih. Leres, anjeun doaan porontos ngarebut ka kawasan ku jalan kotor. Henteu. Aduh, hate abdi remuk. Rama pupus, salaki abdi jurjana, abdi teu sanggup. Panglurah ulah hariwang, Gusti masih maparin jalan. Ubar teu henteu jauh, asal dihijikan doa neng simbar kancana. Cobian inuman ieu lain ukur ubar jasmani, tapi oge pikeun nenangkeun rohani. Alhamdulillah, abdi karasa enteng deui ajar. Anjeung nu parantos nyalametkeun abdi. Abdi pasrah kana kersa Gusti. Mun ieu geus jadi jalan, abdi bakal nampi. Ring parantos menang kekuatan anyar tina cobaan. Abdi bakal ngalaksanakan kewajiban salaku pamajikan nu satya.